soranganan dedeketan ka Allah masa kumaha kadar dirina du penting mah nemah bae aing mah boga ilmu teh sakieu aing mah boga ilmu teh sakieu ku ilmu sakieu ku aing deuk dibage ka Allah asal nemah tadarruk DP ka Allah boga rasa ku bodoh aing daripada jelema pinter agul ku pinterna mendingan nu bodoh ngarasa bodoh. Oke, di akhirat bakalnya hebatan nu bodoh ngarasa bodoh daripada nu pinter ngarasa pinter. Deh, pinter aya di aing segala rupa aya di aing. Beuh, dik sanu ngalehkeun aing. Betul, dokter aya di aing. Insinyur aya di aing, dokter rendos aya di aing. Juga abi aing mah pinter jasa. Dik caritakeun naon coba alam aing mah nya. Dik caritakeun urusan astronomi aing mah urusan perbintangan nya nyaho. Aing mah nyaritakeun urusan tumbuh-tumbuhan nya nyaho. Hei, dosen aing mah ngadosenan di universitas anu universitas aing mah geus saluhureun sagala rupa. Beuh aing takabur ku ilmu. Dibandingkan jeung sanajan nya ibadah ka Allah dibandingkan jeung nu bodoh. Ya Allah ya Rabbi abdi mah jasa kikieuna dibere ku Gusti. Nemah abdi ku bodoh abdi tapi tetep abdi ku bodoh abdi hayang salamet. Mudah-mudahan we bodoh abdi moal kasalamatan Gusti. Jasa kieu bisana abdi mah. Abdi bodoh tapi abdi kos jelema pinter Gusti. Nu pinter mah ti penting telok hudang abdi mah du bodoh tapi hudang. Lu pinter mah ti penting telok maca sholawat abdi bodoh tapi abdi memaca sholawat tuh abdi bodoh tapi kos tu pinter itu pinter tapi kos tu bodoh Gusti ku bodoh abdi mah hayang disalamatkeun we jaga di akhirat tetep abdi mah embung ka neraka Gusti kajeun diseret ku malaikat abdi mah embung deuk lumpat ka surga Gusti cek Gusti deuk jalan mana minta jalan abdi tuh pan ngaco. Atuh ngaco emang nu bodoh mah ngaco tuh. Atuh nu bodoh mah emang ngaco. Tetep abdi deuk lulumpatan diseret ku malaikat abdi embung Gusti kajian ku kumaha. Parangsana kumaha meureun. Atuh bodoh pan ngomong lagi itu kan nu bodoh mah. Tetep abdi mah kajian ku kumaha ge embung. Misalnya abdi dibalangkeun ka neraka tetep abdi mah deuk hudang naik kajian ku kumaha ge abdi mah. Ge dibelembung kajian ku kumaha tetep abdi mah deuk neangan jalan ka surga. Dah kajian ku kumaha ge jalan tol aya, jalan biasa aya. Jalan batur mah teu nyaho, jalan cecopet ge abdi mah nyaho. Geus abdi mah deuk malipit los pokona ka surga bae. Kan ngaranna jelema bodoh. Atuh pan kamun kadenge kudu pinter mah setolol amat. Emang di akhirat kos kumaha emang deuk kebelar aja. Tapi tetep bae ku kabodohan nyahana Allah ngalem heueuh atuh geus. Daripada nu pinter nyaho jalan tapi teu ngalaksanakeun mending nu bodoh acak-acakan los. Oh gitu deh ditimbang Gusti ulah ditimbang abdi mah atuh jaka rasa amal abdi mah teu bararagus teu karasa abdi mah begitu ditimbang kabeh salat babul pangeran geus teu kudu ditimbang abdi mah je salat abdi jore puasa abdi jore zakat abdi jore segala rupangan abdi mah muga neraka sakitu doang geus sakitu abdi mah kajian ku kumaha ge embung bae kokojotan abdi kajian ku kumaha ge sida kokojotan kumaha henteu kokojotan kajian ku bage tempat di sorga jang sia mah sisina bae Gusti di sisi cak jana mah meureun bapak kolotnya anak kunaon tah ngomong gitu bodoh makan ngomong kos gitu tah eta nu bodoh ngomong kitu Allah ngalem daripada lu pinter teu ngalaksanakeun mending nu bodoh ji atuh nu mantak nu bodoh mah ngeunaheun jasa jadi nu bodoh mah indah jasa. Di sorga teh jang tempat-tempat nu bodoh. Masya Allah mantep jasa di sorga mah nu barodo loba jasa bakalna. Yeay anu teu wau jeung pamarentah kan bodoh ngaranna. Eta bakalna ka sorga. Nu teu wau jeung judi eta kan bodoh ngaranna. Ka sorga. Nu teu wau jeung mabok eta kan bodoh ngaranna. Eta ka sorga nu geus kitu ngaranna. Anu teu ngridit janjana mah sieun beusi teu kabayar bodoh kan ngaranna. Ka surga teh kos kitu anu pinter ngridit dah jahanam teh mata mending bodoh teh mah kos kitu sia emang henteu nyokot duit di bank embung aing mah sieun aing mah bodoh aing mah ngarasa bodoh sehingga henteu salamet surga heuh sia mah usi motor ku ari mah teu kudu make DP asal aya KTP bae embung aing besi ka henteu kacocokan ka ditu dalah geus aing mah ngarasa bodoh henteu aing mah kajeun naik sepeda bae lah kajeun lah atawa leumpang bodoh surga. Hei,
siapa mendingan kadi itu tuh ramean kuari kuraya di itu buang aing mah salat duha bae lain ngaranna bodoh ieu sia salat duha kos husu bae kajen aing mah teu husu kan penting mah tarang hideung bagus lah ke aing nuduhkeun ka malaikat ulah sok ditimbang-timbang deuleu tarang deuleu tah teu kadeuleu sakieu hideungna urut naon eta ulah nyebutkeun naon hideung malaikat ya Gusti ya tarang hideung kumaha balangkeun maksudna bodoh ieu mah keur carita nu bodoh tapi nyana ngalaksanakeun surga di emang mata terus Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya bakal kadenge kabangkawarahan kaum Firaun kabangkawarahan kaum Kiptin waya di Mesir nang tangan ka Kangjeng Nabi Musa alaihissalam ku omongan anu pohara di mana bae jeung iraha bae maneh Musa mamawa sihir sebagai tanda-tanda kehebatan maneh dek nyihir kami ulah-ulah sihir anu geus pernah didatangkeun ka manis ka kami sihir-sihir anu anyar ge andai kata didatangkeun ka kami tetep bae famanahnu laka bimu'minin kami mah moal iman ka maneh tetep moal iman moal kakara Kangjeng Nabi Musa ngadoa ka Allah Gusti kurang kumaha Gusti ngutus ka abdi mawa mukjizat dibere mukjizat abdi ku Gusti tongkat tu sakitu hebatna leungeun nu sakitu ngagenyaina doa nu langsung ku Gusti diijabah tapi kaum teu pohara amat Gusti fada'a alaihim Kangjeng Nabi Musa ngadua ka Gusti Allah ya Rabbi inna abdaka fir'aun ala fil ardi wa baghawat wa inna qaumahu qad naqadul ahda fakhudhum bi'uqubatin taj'alha 'alaihim naqabatan wa liqaumi 'izatan wa liman ba'dahum ayatan wa ibratan etalah Kangjeng Nabi Musa ya Rabbi duh pangeran Nabi sanyana hamba Gusti nu ngaran Firaun kumuluhur di muka bumi lacut anu kabina-bina melebihi batas kaum nu geus kabubar kana janji kamari ieu yuhunkeun kan ka abdi lamun dileungitkeun ieu kapailaan manehna kapan bakal iman tetapi malah menjadi kufur ka Gusti naqadul ahda Gusti teu aya deui pamundut ti abdi ka Gusti jang kaum Firaun siksa Gusti jang kaum abdi jadikeun sebagai izok sebagai piuruk jeung itibar jang kaum sabadana sebagai ibrotan jang kacamata supaya ulah nurutan kaum Firaun Gusti coba nu mantak Gusti Allah langsung mere sababaraha siksa ialah ternyata orenganan diijabahna doa Kangjeng Nabi Musa alaihis salam فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات Gusti Allah ngaijabah pamundut Kangjeng Nabi Musa alaihi salam langsung Gusti Allah tenurunkeun ka kaum Firaun sabada tinurunkeun cocoba anu tadi ditambahan deui cobaan at-tufan banjir ialah doa Kangjeng Nabi Musa hujan ngecrek teureun-eureun ti mimiti poe Sabtu isuk-isuk anu pohara keur mejeunna paila keur mejeunna marariskeun suara rusak nang tangan ka Kangjeng Nabi Musa alaihissalam Kangjeng Nabi Musa ujukan ka Gusti dijabah doana turunkeun siksa bae Gusti poe Sabtu langsung hujan ngecrek wah
jam genep datang ke jam 7, datang ke jam 8, datang ke jam 9, datang ke jam 10, datang ke jam 11, datang ke jam 12, hujan pohara jasa nuta tadina sariri bararungah orang Mesir kaum kita teh datang deh hujan subur deui cek deui subur di jam 12 teh teureun keneh bae hujan datang ke jam 1, datang ke jam 2, datang ke jam 3 mulai kita tadina rada bunga cara ricing geus teu nanya kuari tadi mah seserian oi bunga urang bisa tadi deui bunga urang bisa subur deui seserian kene jam 12 mah begitu datang ke jam 4 ngan neuleuh doang kumaha ieu kumaha ieu banjir nyaonya terus bae jam 4 masih kena hujan tambah gede bae hujan jam 5 jam genep jam 7 jam 8 jam 9 jam 10 jam 11 jam 12 jam 1 masih kena hujan kena bae geus ngomong kabeh jalan geus katutup ku cai kabeh mulai naik cai teh ku hari jam 1 jam 2 jam 3 geus mulai naik ka bebedak lawang ngaromong kabehan ya kumaha hujan teureun-eureun coba ke pangeran Firaun datang pangeran naon sia ieu hujan terus bae aing ge bingung wah pangeran urangnya geus bingung jakeun atuh komo urang pangeran bingung ya tahayyar bingung Firaun ge hujan terus cek Firaun ka ponggawana selesaikeun jalan-jalan cai ulah datang ka kabanjiran negara urang ayo urang izin ka Musa izin ya ka Musa ieu gara-gara ieu sihir Musa kajen ku kumaha bereskeun dikerahkeun seluruh masyarakat supaya ngabenerkeun kamalir kabeh tapi di jero hatena geus lain deui asana moal beres ieu mah kajen ku kumaha ge doa Musa maning datang ka Musa ulah wagas sia izin gengsi mana datang deui antapkeun ayo urang beresan lu kamalir jalan saya dirapihan mendadak wabeh dirapihan datang ke subuh poe minggu hujan ngecer keneh bae ngobadean hujan gede jasa datang ke poe Senin hujan teureun-eureun terus datang ke imah kuari geus jadi lautan ngan kakarak sakengkeongan ka poe Salasa hujan beuki ngobodean bae instruksi kabeh keluarga masing-masing keluarga ke anak incuna boy ulah anu kalaluar kaseret cai sia di arimah bae di arimah amankeun masing-masing sugan poe Rebo mah eureun poe Salasa ngobodean Rebo ngobodean wah puari geus datang ka Cangkeng cai di Mesir geus datang ka Cangkeng cak Raja Firaun ulah-ulang aing paeh wah cak Pati Haman ulah sieun pangeran metilok aya paeh ku banjir kudu kumaha tuh Patih urang kapara aya keneh para kajun masyarakat mah paraeh nu penting pangeran ulah paeh heunya para urang boga para lamun datang ka para banjir ulah kitu pangeran urang terus kasungsuhunan Pati hebatnya sapati lain nasihat ieu cak Pati teh kieu panggiraheun raja ieu mah lain sambarangan banjir teh beureunanan pamundut ti Musa ieu mah maning iman bae teh kitu henteu tetep bae bangkawara beuki dipengkolkeun kos kuari di negara urang teh kapan politik keur teu jelas perekonomian teu jelas sugan aya hiji nu Noel kitu KRI 1 Maha besar Allah saya akan menasihati raja kami yang bernama yang mulia Presiden Jokowi mudah-mudahan beliau sadar dan menginstruksikan kepada seluruh rakyat bahwa marilah kita bersama-sama bertobat kepada Allah mungkin kemandegan negara kita dari perpolitikan, perekonomian, perbudayaan ini mungkin gara-gara kita terlalu jauh kepada Allah marilah kita sama-sama bertobat Noel gitu kabeh ge coba kita tembakan hujan
kita kirim garam sebanyak-banyaknya, teknologi kita makin canggih, kita tembak, kita buat hujan buatan, enak kos gitu coba. Dan lain-lain sebagian wanita Noel ke Allah, emang gitu kan di negara. Ulah-ulah atuh kuarima secara nasional di kabupaten di kabupaten anu dipimpin ku presiden bupati. Presiden buat raja sakabupaten adalah bupati. Sugan aya nu nganasehatan bupati, ketika bupati mengkol tina rel agama ta DPR teh tilok. Sugan aya nu kieu. Bapak Presiden atau Bapak Bupati yang mulia, kami sebagai wakil-wakil rakyat dari berbagai fraksi Golkar, P3, PDI, kemudian partai-partai PKB dan lain sebagainya yang ada perwakilannya di kabupaten ini, kami menasihati kepada Bapak Bupati bahwa APBD yang telah ditandatangani saat ini baik can ditandatangani deuk kumaha maju na pembangunan belum, maka mandeg cobalah sekarang kita melihat ke arah yang maha gaib. Allah akan melihat kita. APBD ini kita atur, sebagian untuk PNS, sebagian untuk pembangunan, sebagian lagi untuk tunjangan-tunjangan yang belum selesai pembangunannya. Cobalah sedikit-sedikit kita perbaiki diri kita untuk memperbaiki negara kita, khususnya di Kabupaten Tangerang. Coba kita jangan terlalu korupsi, jangan terlalu maling, dan jangan terlalu menghibuli rakyat. Aya eueuh ta DPR mah gitu. Sia nya jawanan. Oh, kan sia ditangkap sia. Can menangkap aing. Sia geus ngeuweuhkeun bae. Berarti sia geus nyaho jasa berarti. Atau ku kabodohan sia bareng. Ieu mah geus sabodoh lah teh urusan nyana ngan kira-kirana, ieu mah kira-kirana optimis aya eueuh DPR tanu nganasehatan gitu. Masya Allah, cek nyana mah di dia DPR meureun kadenge tak ku ceuli DPR. Di dia teh DPR anu ngaji, PNS anu ngaji, camat anu ngaji, kadengeun ku nyana. Ulah ngomong kitu isin sia. Cek nyana bupati teh nyahoan meureun. Nyahoan sebab DPR aya anu ngaji, sok laporan ke bupati. Hasil pengajian Cilongok ieu Pak Bupati. Nyana ge sok gideg bae. Gideg zikir teh gidegna wallahu alam. Bupati ge nyahoan, gubernur nyahoan. Aya nu nganas boro-boro di ditu di luhur. Anu geus kuda-kudana pohara jasa. Ieu tah. Di kabupaten bae geus eueuh nu wani nganasehatan untuk lurus. Mentak sakieu mah urang kakarak dibere panas sakieu masih alhamdulillah. Kakarak dibere tsunami manggus masih alhamdulillah kan. Kakarak dibere gempa sakieu mah alhamdulillah. Kakarak dibere angin beliun masih alhamdulillah keneh bae. Urang masih keneh bisa hirup. Mal kebal deui ge urang ge dikitukeun. Jepan cenah kiai kitu amat. Atuh geus teh tarobat. Makin menjadi-jadi tah. Ieu teh pan tadi doa Kangjeng Nabi Musa, jadikeun ka kaum Firaun sebagai siksa, jadikeun ka kaum abdi sebagai izah, piwurup jadikeun ka kaum nu sabadana sebagai kacamata. Urang kan keur ngaca kuari mun baheula kos kitu atuh moal salah kuari kitu. Ya Allah ya Rabbi. Nah, perbo hujan buhara jasa sabeuh. Geus teu bisa ka mana. Ya Allah. Maun dakhala buyutahum. Cai sing kolocor arasup lain kasolokan, lain kahuma, lain kasawah, kaserang, tetapi asup itu buyutahum ka imah-imah kaum. Imah banjir. Wa wasala ila hulukil jalisin. Nyana diuk di mana bae datang ka beheung cai. Masyaallah. Geus eueuh nu bisa ngomong kumaha. Nyana ge ngomong ieu mah lain sahujan-hujana. Ieu masih. Siksa. Aja kudu kumaha. Nyaho. Aja kudu kumaha. Raja urang raja biar kawan kumaha raja. Raja ge puyeng. Raja ge bingung. Atuh tah raja urang bingung, urang kumaha? Urang mah bapana bingung. Geus eueuh garo, sia reos. Ngomong nama si kadang ku Musa. Urang izin. Gengsi urang ke Musa. Musa hebat jasa Musa. Hei, tuh mana pahala?
kumaha dengan simut oke kos gitu mah ndek ngala eta teh naon gara-gara puyuh aju eta aya bahasana baheula mun ngala puyuh teh nya ngalengkana ge huwel dog anu urusan anu nyahoda di daerah baheula zaman baheula nyahoan ka ngala puyuh ge kos itu teh eta heran teh puyuh lamun dihuwal-huwal henteu daekeun hiber bener eta mah tak nang di kolot baheula babacaanna lamun nek nawak puyuh urangna ulah gandeng ulah lobaan-lobaan haju urangna babaca huwal nyaho eta bahasa naon meureun teh huwal ge tajakeun ka Haji Makmun ge kolot baheula ai Haji Pendi mah teu nyahoan teu nya mah baheulana bangsa nu tilok bergaul di mukos karitu nya mah lamun geus aya di leungeun batu cokot eta nya huwal meureun eta bahasa manuk nyana meureunnya mun sakurang mah cicing sia tilok hiber geus aya ge ta jeung lamun geus aya ulah langsung ditewak urang muter heula puyuh mah kos kitu puyuh mah aya atuh ku lagi jang nang di makula eta kos kitu mang makolot lamun geus aya teh huwal urang ulah langsung newak hiber sia urang muter heula datang ka saputeran puter geus datang tak ka urut urang ka karak tewak moal hiber je nu mantak urang lamun aya awewe ge ulah langsung tewak huwal heula huwal aju muter urang ge huwal aju muter tah cekel dadana rek moal kumaha eta babacaan kolot baheula ku hebat biasa eta masyaallah kula mah jampe mancing dibere jampe mancing atuh dibere datang ka di Ciduhan aya babacaan aya babacaan ngan moal dibikeun mah sia mararancing bae ujianna wah aing mah geus bang ai nyiduhan mah bisa kabehan ge ngan babacaan eta nu mahal ge eta kamari ge aya nu menta ka kula babacaan los ojol jeung sapi daek aing mah lengkap sebab baheulana kula mah ngaguru bae ka nini ngaguru ka aki-aki ngaguru nyaho bae kula ye huwal ngomong nyaho coba ge walau baheula mah nyaho huwal urangna bari muter teu daekeun hiber heran eta puyuh teu daekeun hiber heran ji teu daekeun tek nah beunah tapi lamun teu dihuwal hiber norolong nya mah lain hiber norolong teh jadi lamun urang muter gitu huwal teu daekeun deuk norolong ka mana cenah aing geus di pager padahal mah urang mager henteu naon henteu eta ilmu datang ka dinya ilmu masyaallah ieu ge nyana kitu sia di dieu bae aing ka ditu tungguan ku sia nya aing moal ka mana moal lamun aing eueuh berarti bae paling ge datanglah pengintai ti kaum Firaun masyarakat Firaun dek ningali kaum Bani Israil nu dipimpin ku Kangjeng Nabi Musa alaihi salam datangnya na ka ditu ngintip ka handapeun gunung Sinai anu geus disadiakeun di dinya parentah Allah begitu ditingali masya Allah karim horenganan kaum Kipti mah teu kabanjiran sama sakali ai hujan mah hujan ngan teu banjir aman bae nu aya sejuk jeung tiis ya Allah ya Rabb siksa pohara lain lalagaan atuh kulantaran kadeuleuh katumaninahan jeung katentreman kaum Bani Israil atuh daratang kaum Firaun ka Kangjeng Nabi Musa datang kabeh unjukan Musa aya naon kabingah aja datang ti negara Mesir teh ka dieu deuk menghandap ka anjeun Musa maksudna kami di ditu teh di Mesir teh kuari keur kabanjiran hujan ti mimiti poe Sabtu teu eureun ditungguan datang ka poe Minggu beuki gede Senin beuki gede Salasa Rebo kuari mah geus sabeung cai teh cek Kangjeng Nabi Musa kabege nyaho di mana nyahona lantaran eta teh menang ti Gusti Allah doa kami Musa sing dedeuh ka kaum kami
orang-orang Mesir datang ke Ambalaya bangke kena ieu mah wayahna Musa kudu ngadoa deui ka pangeran minta dileungitkeun ieu siksa cek Kangjeng Nabi Musa tarohanana naon ieu teh lamun ku kami dileungitkeun kami mandek nyarita baya Musa banjir teh lain lalagaan ieu ti poe Sabtu datang ka poe Sabtu geus saminggu budak laletik mati mimiti orok datang ka norleng-leng sasapihan geus pararaeh di mana meureun bangkena kitu keneh jelema-jelema anu karolot mah nini-nini jeung aki-aki geus teu bisa disalametkeun geus teu kanyarahoan di mana bangkena di mana kuburanna tinggal kami bae nu da jararajak pangeran maneh pangeran ge keur dina kabingung maneh atuh senang amat boga pangeran bingung ulah loba omong Musa ku ari mah kieu bae ikshif annal azab faqad sara bahran wahid fa in kashafta hadzal azab anna amanna bik kami mangan sakadar sakieu Musa panglengitkeun siksa banjir lantaran Mesir teh kuari geus seperti lautan geus teu kadeuleu tatangkalan geus teu kadeuleu imah fa in kasyafta hadzal azab lamun anjeun Musa ngaleungitkeun ieu siksa geus ulah nyaritakeun tarohan-tarohanana amanna bik kami bakal iman kabeh sakaligus bener cek Kangjeng Nabi Musa moal acara nunggus moal nyaat ngadoa deui Kangjeng Nabi Musa ka Gusti Allah Masya Allah jelema can barali Kangjeng Nabi Musa ngadoa can ge turun-turun acan leungeun Kangjeng Nabi Musa di luhur langsung centrang di luhur teh fazalallahu ta'ala alai anhumul matar langsung dileungitkeun hujan teh centrang anu kabina-bina war salariha harita kene angin ngahliwir cai langsung dikamalir-kamalirkeun ku Gusti Allah dialir-alirkeun ka mana lempatna harita kene can ge turun leungeun Kangjeng Nabi Musa eura hujan eureut banjir langsung harita kene pajapal Allah Masya Allah tanah kasat deui bae henteu cecepekan bae lelecehan teh begitu baralik jukut geus jaran maha kawasa Allah maha istimewa doa Kangjeng Nabi Musa alaihissalam lamun urang nyaritakeun Kangjeng Nabi Musa teh termasuk ulul azmi kok hebat amat sih Kangjeng Nabi tah ayat ieu urang renungkeun poharana Kangjeng Nabi Musa harita keneh begitu balik menuju Mesir jukut jararadi ya Allah tatangkalan geus hararejo deui pohara lain lalagaan mukjizat poharanya ya Allah ya Rabb bari balik nyana ka negara Mesir bari ngarenungkeun banjir 7 peting ti Sabtu tepikeun ka Sabtu siksaan anu pohara lantaran banjir teh kos lautan tapi begitu Kangjeng Nabi Musa ngadoa harita keneh eta hujan teraat di samping raat cai-cai anu datang kasungsuhunan teh harita keneh surut Gusti Allah ngirim angin sejuk anu luar biasa geus eueuh kokotor nanaon di kota teh bahkan taneuh-taneuh teh jadi salalubur jararadi deui anu tatadina kumanehanana teu dipelake jadi deui kharaja minan nabati malam yara mislah anu tatadina tangkal itu mah eueuh kuari jadi aya jatuh pernah melak eta teh jadi araraya subur ngadadak nagara teh masyaallah karim Tidinya ditanya ku Kangjeng Nabi Musa hei kaum ulama kuari dek negor jang jika anjing
sakumaha perjanjian anjeun lamun disiksa dilegitkeun anjeun teh kapan deuk iman. Nah ku hari mah kaula hayang ngadenge syahadat anjeun. Sok kaula ngadenge hayang ngadenge langsung ceuli kaula coba kumaha. Anakasul ahda wa lam yu'minu fa aqamu syahran fi afiyatin. Tidinya manahanana ngarandeg tina ngarandeg tetep bayangan sakadar kucap kicep embungeun iman bahkan ngudar kana janji Musa eta mah kami mah janji mah janji bae kulantaran ku hayang-hayangna dileungitkeun siksa ari iman mah engke heula kami mah kudu iman mah. Eta cek urang rawa kidang mah wakaeula kami aya kudu iman mah da wakaeula nya mah dibalikeun urang mah ke heula aya kudu iman mah ieu urang rawa kidang mah lain wakaeula bahasa hebat ya eta mantap eta rawa kidang mah di dunia moal aya tak usah. Musa kami minta ka anjeun teh ieu mangan sakadar cek hayang nyaho kahebatan sihir anjeun bae. Ya Allah. Cak Kangjeng Nabi Musa ieu mah lain sihir mujizat. Segala mujizat segala naon. Tak. Ieu mah kasuburan teh ieu mah ti Gusti Allah. Lain doa maneh. Ke, namun paila gara-gara maneh. Ya Allah. Cak Kangjeng Nabi Musa ku buaka-wara teh sikao. Geus budak wali bawa mikiran kami maneh bae di ditu tentrem kami mah kami di dieu kami mah geus khusus boga pangeran khusus raja kami pangeran kami Firaun. Kami mah kumaha nyana bae hirup kami mah digantungkeun ka nyana kasuburan digantungkeun ka nyana sagala rupa ge kahirupan kami di negara kami mah kumaha nyana bae geus kami mah iman teh geus bae ka pangeran kami Firaun. Tidinya sabulan Kangjeng Nabi Musa balik ka kaum. Cek kaumna kumaha hareureuma? Teu daekeun. Cipan karena itu amatnya. Teu nyaho ini. Jadi ganti Kangjeng Nabi Musa, jadi bahasa Kendal. Bangkawara tinggi teu kaum teu daekeun hareureman sabulan dibere waras. Seserian huadenya na menikmati kesuburan. Kangjeng Nabi Musa unjukkan deui ka Gusti Allah Gusti. Kaum teh oreng bangkawarah keneh. Sugan atuh nyana aya hiji nu iman tatap henteu. Abdi mandek ngulang doa abdi deui ka Gusti jadikeun siksa teh anu bakal jadi siksa ka kaum Firaun, jadi piuru ka kaum abdi, jadi kacamata jang kaum nu sabada abdi nyangakeun ka Gusti mangga ieu sabada dibere banjir teh sok bere deui Gusti tambahan deui ku Gusti Allah فأرسلنا عليهم الطوفان والله الرحمن الرحيم فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين Wallahu a'lamu bimuradi farsala maka ngutusi sunagung alaihi mingatase alu Fir'aun atufana ing banjir wa huwa lan utayatufan mauniku banyu dakhala kang manjing ya maun buyutahu ming pirang-pirang umah alu Fir'aun wa wasala lan tepung ya maun ila hulukil jalisina maring pirang-pirang ganggerong kang dodok kabeh
sabata ayamin butuh pirang-pirang dina wal jaradalan belalang akala zarahum maka mangan ya jarahum ing tetanduran alu Firaun wasimarahum dan pirang-pirang bubuhan alu Firaun kadzalika alaika ya mangkono sabata ayam walkum malalan kutu atawa tuma susah tegese ulat au huwa naun minal qurad atawa utaya kumatai kuwarna sawarna kang tetep saking tuma patatabau maka mangan yakum mal matal kahul jarad ing barang kang ninggal ing ma'apa belalang wadhafa di alam pirang-pirang kodok Pembalaan magang ngebeki Allah pari buyutahum ing pirang-pirang omay alu Firaun wa ta'amau lan pirang-pirang papanganan alu Firaun wa damalan ketipi miyahi minalang pirang-pirang banyun alu Firaun ayatin ala sakhe ayat upasolatin sakhe kang mertalakan mubayinatin tegese sakhe kang mertalakan pasal baru maka pada sarombong ya alu Firaun gumede alu Firaun anil iman ini gak saking iman dia alawan ayat wa kanulanana ya alu Fir'aun kaum mujrimin iku kaum kang doraka kabeh ngalanjutkeun lalakon tentang siksaan kaum Fir'aun anu buang kawarah tidak iman ka Kangjeng Nabi Musa alaihi salam sabada disiksa keluarga rakyat Firaun teh ku banjir anu pohar imimiti hujan ngecrek datang ka gede nu pohara banjir datang ka kos laut negeri Mesir teh otomatis unjukan ka Kangjeng Nabi Musa alaihi salam dengan janji lamun reda ieu cai saat ieu cai ieu cai kami deuk iman ka Allah iman ka anjeun Musa Kangjeng Nabi Musa ngadua ka Allah banjir 7 peting langsung saat hari teket Masya Allah gitulah keistimewaan Kangjeng Nabi Musa alaihi sabada eta banjir teh saat setra ditungguan jangjina nu bakal iman ka Allah iman ka anjeunna ternyata nang tangan deui bae eta si Musa sihirna ku hebat-hebat teuing nya banjir sakiceup saat sakiceup pohara amat emang bisa nandingan sihir Musa maka sihir kene bae nyangka sakitu mujizat anu poharana kunaon eta mata hate pecak buta hese mata hate buta maka jadi kukuman urang lamun nyaritakeun tentang hayam maot di lumbung aya kotok pae di gudang tebisaeun barang dahar jana di gudang padahal mah deuk ka dahar pare nu mana embal aya gudang tapi paeh kalaparan blon tak kotok aya embe paeh di kebon
endekna tua naon tembe jukut aya walingi aya cerita dek mapalnya na daun dangder jang sajabana aya tapi paeh kalaparan di kebon Masya Allah pan urang teh ulah teteh hayam maot tinumbung embe paeh dileung ulah tapi urang diulah-ulah ge datang ke urang kunaon tuh di tengah-tengah caang mata hate poek teu bisa neuleuh caang namun cek waliullah mah nyaritakeun matahari teh sakieu caangna tapi teu sakabeh neuleuh kana caangna mata poe di antara nu teu neuleuh kana caangna mata poe teh hiji jelema anu di kamar bae jelema di kamar bae rapi kamarna setik-etik acan cahaya anu asup ka jero taetanya sanajan caang panon poe teu bisa neuleuh kana caangna sebabnya na di jero hiji nomor kadua nu teu bisa neuleuh kana caangna panon poe jelema anu deukeut jasa ka panon poe neuleuh urang ka luhur moal bisa neuleuh kana caangna panon poe sebab serab eta mah deres ieu mah nu teu bisa neuleuh kana panon poe teh jelemana normal ngan nyeri mata bentar tuh sia bung bentar caang tuh aya lain mah nyeri mata ini bentakeun nyeri tuh aya urang Lampung geulis ajeun geulis deuleuh ku sia paksakeun bung nyeri aing kajen teuing teu neuleuh nu geulis bandingan teu beunta aing sebab aing mah ieu nyeri jasa beunta nyeri ieu mah ieu dihareupeun sia ieu aya awewe geus bubuka geus teu make baju lah baju ieu kutangna geus eueuh nu bener sia kutang geus eueuh geus teu make kutang ieu susuna geus ngagando ieu dulu sia teh ai handapna sarua bentar deuleuh sia deuleuh cahaya panon peden embung nyeri aing mah kajen hukum age embung kajen teu neuleuh aing mah sebab aing mah nyeri jasa asal beunta nyeri tah teu bisa neuleuh kana caangna panon poe eta bahasa wali mun dibahasakeun diterjemahkeun ku urang hidayah melalui Al-Qur'anul Karim diterjemahkan melalui hadis-hadis Kangjeng Nabi diterjemahkan melalui kitab-kitab ulama kuari berbagai dakwah melalui elektronik melalui koran majalah dan lain sebagainya mimbar ari mata hatena nyeri mata mah tetep teu bisa neuleuh teu bisa neuleuh disisieun pengajian nya nama indit disisieun aya muludannya nama indit di sisi aya rajabannya nama indit kunaon eta mata hatena teu bisa nempok di sisi aya pembangunan masjid nya nama nekadna ge kieu satungtung masjid eta can anggeus aing moal balik pohar amat asih pohar teh mah kudu diopnam tah udah kudu opnam tah mah tah eta kudu ada mata hate parah masyaallah tarik ieu umat kaum Firaun baheula geus janji dek iman ka Kangjeng Nabi Musa tapi ketika Kangjeng Nabi Musa ngadua lenyap sirna banjir endahan nganggap sihir ka Kangjeng Nabi Musa alaihi salam tidinya Kangjeng Nabi Musa teh ngadoa deui ka Gusti Allah doana manu kamari teh ya Rabbi inna abdaka fir'auna ala fillati wa bagawata wa inna qaumahu qannaqadul ada fakhudhum bi uqubatin tajalu alaihim naqmatan wa liqaumi ma izatan wa liman ba'dahum ayatan wa ibratan Gusti sehingga hamba Gusti nugaran Fir'aun kumuluhur di muka bumi telacut pohara kabina-bina jeung sanyana kaum nangis ngudarkana perjanjian sakumaha janjina nyana deuk iman ternyata orenganan beuki tambah-tambah bangkawarah lah Gusti
cekang yang Nabi mustaquluhum dihukubatin siksa baik kuiji siksaan anu bener-bener jadi siksa ke aranjeuna tapi keur kaum abdi mah jadi piuruk jeung kaum-kaum nu sabana mah jadi kacamata sakitu bae Gusti pamundut abdi baka Gusti Musa tungguan bakal diturunan siksa deui ku aing cek Allah bener bae ya Allah ya Rabbi mimiti aya simut laletik sing haliber atuh budak-budak di Mesir tegalahan simut bunga diasup-asupkeun ka botol ditiir malah bebeja ka mana mah loba jasa simut alaan ceng emang lamun tas babanjiran mah simut mah loba cara ngalahanna kumaha mah tubrukan hayang bagus kumaha mah make pangitik kabeh hebat kumaha ye kumaha dibere nya tah cekal Gus ya tah huluna aju bacaan Gus ya bacaanna kumaha kana hah mais manggang marogo poos 7 kali lamun siana gede lamun siana leutik 2 kali bae lamun kolot 5 genep emang kayak budak atau panjang teuing mais manggang ngarogo poos nah sia tungtungna dek mana dek mais potong dek manggang potong dek ngarogo potong mun poos ulah moal meunangan sia coba ge jampena kos kitu tah ulah napas hep mais manggang ngarogo poos mais manggang ngarogo poos mais potong plak tiupkeun jadi dukun eta babasaan ti Mesir eta menang ti Mesir datang eta ka urang ka dieu masyaallah eta menang ti Mesir eta wah cenah nya Mesir bahasa Sunda iya emang geus ti ditu bae bahasa Sunda tah mah bahasa Sunda ti Mesir mah bisa bahasa Sunda ka dieu masyaallah mais manggang marogo poos mais manggang marogo poos mais potong plek ujianana ente mais bae kajen ku kumaha dek menang dek henteu penting mah mais bae eta simut pohara jasa loba datang ka loba jasa mah jatuh kudu dialaan ku ari mah dihareupeun imah ge loba manja jauh upun nur sing beletik sapoe loba jasa kadua poe eta simut arasuk ka imah plek tina tatarina bunga ku ari puyeng sebab loba teuing ku jasa poean kadua arasuk ka imah simut ya Allah ya Rabbi barang dideuleu di kebon bea ku simut tatangkalan anu tatadina kunyana dipelak bea ku simut bahkan tangkal korma ge ditumpakan ku simut timut idu poean ka hiji poean kadua arasup ka imah cek urang Mesir teh aya kaum-kaum Firaun tutupan segala rupa ieu simut ambalaya amat loba teuing ieu masih mete pohara jasa ditutupan kabeh ditutupan diturup saja dibuka pinu ku simut pinu ku simut bobe ditarang hau ge pinu ku simut datang ka hau geus teu bisa dihurungkeun lantaran simut dirinya loba jasa simut muka lamari baju simut melulu simut di tempat di kamar kabeh simut masyaallah ieu simut lain lalagaan bakala zarahum masimarahum terus segala rupa di dar simut loba jasa ieu lain lalagaan simut teh pohara si satu ngaranna ge masyaallah sakabeh tatangkalan beak di daharan ku simut bubuhan beak di daharan ku simut dangdaunan beak ku simut ya Karim datang ka eueuh deui dahareun lawang imah kunyana di daharan lawang imah mana aya simut bilang ngadaharan lawang imah jamal aya imah ngadaharan lawang imah di daharan udah pakala di ulil abwab terus
datang ke kulantaran hese masak atuh kuari mah teu dalahan poe kadua poe katilu geus eueuh nu bisa dahar lantaran kabeh sibet endeu kumaha ngadaharna endeu kumaha nyeun rotina lantaran sibet malulu endeu kumaha masakna sibet malulu woi kabeh imah pinuh ku sibet datang ka tinggal kidang sibet sakit sadada simut sadada terus datang ka dieu kikieuan kabeh kikieuan budak leutik mah geus dipanarang ku kaluhur geus harares simut imah siksa sak Firaun teh budak manya aya pangeran paeh ku simut Haman ka dieu sia cak Haman kula ge ieu bingung ulah bolo-bolo ngabadagaan pangeran ulah loba omong sia dipecak ku sia aduh aing amankeun ya tina simut ndeu kumaha ngamankeunna ieu istana pinuh ku simut tuan raja coba simut singkir-singkirkeun supaya ulah aya teu bisa ieu tuan raja maksa simut jandela kacana geus dibeun geus beak ku simut kaca di daharan ku simut kaca masyaallah lawang di daharan geus aras supaya bah pokona mah lamun aya imah ditutup geus beak beak ku simut kabeh poe ka-4 poe ka-5 geus teu daya teu upaya jelema arese cak Firaun coba tuh sia deuleu coba kaum Bani Israil di ditu simut aya mah di ditu menjadi urang doang simut coba ka ditu ngutus Firaun ka ditu ka kaum Kangjeng Nabi Musa kaum Kangjeng Nabi Musa mah keur dalahar keur nginum wow sasenaga eueuh simut hiji-hiji acan barang nyana datang ka dinya simut nuturkeun nyana lumpat ka ditu ka Bani Israil ka kaum Kangjeng Nabi Musa alaihissalam simut nuturkeun simut tetep bae nyana diudag-udag ku simut masyaallah jadi kaum Kangjeng Nabi Musa ge heran lantaran simut wares diudag-udag bae ku simut pokona mah kaum Firaun mah lumpat ka mana bae diudag ku simut duh kuari mana Kangjeng Nabi Musa mana tuh Kangjeng Nabi kami nek menta deui ka Kangjeng Nabi Musa ieu kami disiksa ku simut anu pohara kami mah kuari dek janji deui pangleungitkeun ieu simut lantaran kami geus teu dahar teu nginum hese boro-boro masak boro-boro nyieun roti tuh deuleu tatangkalan geus rodil gundil eueuh daunan eueuh buahan eueuh nanaon buah kabeh di daharan ku simut ieu kami kuari mamohon Musa lamun dia datang ka simut kami mah deuk iman ka pangeran anjeun Allah jeung deuk iman ka anjeun bahwa anjeun teh rasul Allah benar Musa teu kuat kami disiksa 5 poe 6 poe ka 7 poe Kangjeng Nabi Musa ngadoa ka Gusti Allah sakumaha doa nu kamari ngadoa Kangjeng Nabi Musa ka Gusti Allah nyuhunkeun dileungitkeun iksyif annal azab Gusti pangleungitkeun sakumaha pamundut ieu umat-umat Firaun teh kaum Firaun teh nyuhunkeun iksyif annal azab cenah pangleungitkeun siksa lamun dileungitkeun siksa kami aman nabi ka bakal iman ka anjeun nu mantap ku Gusti Allah dileungitkeun ieu simut menang 7 poe disiksa ku simut Kangjeng Nabi Musa ngadoa ka Gusti Allah begitu Kangjeng Nabi Musa ngadoa ka Gusti Allah Allah ngutus angin ngahiliwar gedebur eta simut ditiupan ku angin langsung set kontan hiji acan sih
cek kaum Firaun ieu si Musa sihirna ku poharanya. Musa pohara mati sihir buat cenah tanding ieu Musa. Geus bapuguh oraina. Namun ku nyani balangkeun tu urang dilegleg. Haji ieu deui pohara mah. Tetep bae masih kena nganggap sihir ka Kangjeng Nabi Musa. Idinya Kangjeng Nabi Musa teh nungguan kaum Firaun coba sakumaha perjanjianna endek aman nabi ka endek iman ka Kangjeng Nabi Musa. Kemudian ku Kangjeng Nabi Musa teh didatangan kumaha sakumaha perjanjian anjeun teh deuk iman napan teu. Masyaallah anaqadul ahda. Musa geus atuh Musa ulah sok nyieun-nyieun deui bae. Boga sihir teh ulah sok diumbar-umbar Musa. Kami teu kuat ieu Musa. Ya Allah cek Kangjeng Nabi Musa kami mah lain sihir. Ieu mah mujizat ti Gusti Allah. Saha nu iman salamat teu iman bakal cilaka. Ayo deuk iman tante. Lah. Musa ulah sok nyieun-nyieun. Gas, kami ku ari mah geus alhamdulillah aman. Geus eueuh simeut. Bisa masak deui, bisa nginum normal, sare normal, geus Musa, ulah sok nyieun-nyieun deui. Ditungguan ku Kangjeng Nabi Musa tetep bae teu daek iman. Paruman coba itu. Paruman. Tidak iman ka Kangjeng Nabi Musa. Masya Allah karim. Kangjeng Nabi Musa teh unjukan ka Gusti Allah Gusti sakumaha nu kauning aku Gusti keluarga Firaun kaum Firaun teh janji deuk iman ka Gusti. Dek iman kabli tapi ternyata ngudar kena perjanjian Gusti. Kumuluhur teh banget pisan ieu Firaun jeung kaum nanyangakeun sadaya-daya Gusti. Abdi mangan sakadar nuduhkeun hungkul jeung ngalaksanakeun parentah Gusti mangga Gusti. Musa tungguan bakal disiksa naon deui Gusti ieu kaum Firaun moal kebal deui. Naon Gusti bejaan? Lah ke bareng bae. Jeung kanyaho. Teu kebal aya sieur. Moal kasieur sia. Manyaho sia mah kasieur. Aya tuma. Tuma hilir serangga datang diunggal tatangkalan terus disalemprotan kunyan sembrot ke araya deui tuma sakiceup araya deui ke kunyan dari semprotan ke aya deui tuma nyana ge kieu baeta di sisi kebon nyana isi tuma hileud pancakna ieu di naon karang-karangna disemprot areuh aju aya deui areuh aya deui eta teh kebal ka ceuli ieu pada ceuli aya tuma sagala diceuli aya tuma terus ka irung ka di terus ka dia kabobogaan kira ieu tuma ka awewe ge nyelap ka jero. Masyaallah atuh gutak-gitek awewe ge kabeh gutak-gitek lantaran tuma arasup terus ka dieu pajar sayang meureun ku tuma mah aya bae. Masyaallah tuma lompat ya loba ka imah woi loba tuma di imah kami ge loba tuma kumaha urang carana coba tuma loba jasa tuma geus mah ditatangkalan poean ka hiji tuma ngambrek poean kadua makin loba kutu jeung tuma hileud ambalaya
ya Allah ya Rabbi Masya Allah ima terus wae loba nyana sing harewas dewe asana Musa pagawean Musa deh emang bangka warata Musa kumaha Musa urang namun bisa mah cenah mayan Musa hese sia dek mayannya dibere orai sia di coba tuh orang bebeja ke pangeran orang yuk kabeh datang ke istana. Selamat pagi pangeran. Pagi-pagi tuma pikiran busia kami gede laporan tuma ya pangeran kumaha isi hileun ambalaya ama bersihan tak busia istana supaya ulah tumaan. Oh rakyat kita ngebersihan tuma belah dia dibersihan di dia ambalaya ke belah dia dibersihan di dia ambalaya. Wah tuma geus teu bisa tamah geus teu bisa diamankeun tuma muka turup saji tuma malulu dibuka pakaian tuma malulu cai pinuh ku tuma cai pinuh ku tuma kuabe ambalaya tuma malulu kutu tuma jeung hileud malulu luar biasa. Poean kedua, poean katilu, poean kaopat bagus teu bisa diamankeun masyaallah karim. Lamun Allah geus ngadatangkeun siksa model kos itu deuk saha anu bisa ngalawan kana tentara Allah. Lamun urang nyaritakeun keong kamari ieu di Karawang, lamun urang nyaritakeun bangkong, lamun urang nyaritakeun simet di tempat-tempat kitu tani-tani urang dek kumaha deui coba dek ka mana ngalawan obat siram piram dek segala rupa dikerahkeun ku urang tetep bae lagu disiksa mah ku Gusti Allah. Ieu tuma hileud masyaallah kan geus teu bisa kumaha ya Allah. Patataba matarakahul jarod anu kamari bea ku simet tinggal sesa-sesana mun tatangkalan tinggal tangkalna eta ditambahan ku ari disusul ku tuma tatangkalan bea ku hileud kamari daunna jeung buahna ku ari hileud arasup ka tatangkalan ngaguling kabeh ku hileud bebeak. Nu kamari imah di daharan ku simet eta naon kitu ngaranna lawang-lawang jeung jandela-jandelana kuari mah hileud asup ka jero tanu imah goyang lantaran tuma di jerona loba jasa keluar deka mana tuma pohar jasa poean kalima dahsyat jasa geus teu bisa kakuasai tuma nu pohara luar biasa ya Allah. Firaun ngutus deui ka Kangjeng Nabi Musa coba salah saurang ka ditu bejakeun kitu inana tubufan ulana rabbak yakshifu anna hadzal bala bejakeun kami dek tobat kitu ka Gusti Allah pada ulana rabbak pangdoakeun ka pangeran kitu yakshifu anna hadzal bala supaya pangeran ngaleungitkeun kana coba tu bae geura minta doa juga ka Musa. Kangjeng Nabi Musa di teangan aya di handapeun Gunung Tursina. Emang di dinya tempat Kangjeng Nabi Musa. Kangjeng Nabi Musa di dinya. Waktu keur Kangjeng Nabi Musa neuleuh jelema ngadoa. Di. Ceknya aing can ngadoanya geus ngadoa. Didelekeun ku Kangjeng Nabi Musa. Aya aki-aki keur kieu bae. Didengekeun ku Kangjeng Nabi Musa. Aki-aki ceurik. Hebat amat cek ieu. Ngadoa aing teu bisa ceurik. Aki-aki ceurik. Dengekeun. Ya Allah, ya Rabbi. Bangga Kangjeng Nabi Musa boga umat bisa ngadoa bari ceurik. Hebat. Lain lalagani hebat jasa. Gusti lamun abdi ngadoa ka Gusti seakan-akan abdi marentah ka Gusti. Gusti abdi mah moal mentah ka Gusti sebab ngabudakeun ka Gusti.
Gusti Mama uning segala rupa kejadian teh Gusti kejadian-kejadian naon BG jati Gusti geus atuh teu kudu ngadoa naon menta kukumaha aja KBG meunang Gusti ieu mah ngan sakadar abdi mah unjukan abdi deukeut jasa jeung Gusti abdi cinta jasa ka Gusti. Oh Gusti sayangku, aku cinta padamu Gusti, sebagaimana aku cinta padamu engkau pun cinta kepadaku. Tidak ada cinta di hatiku kecuali engkau ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Akan ku peluk dirimu, akan ku kecup dirimu. Jadi cakang jeung jadi kieu ieu budak kadoa. Wah teu beres ya, beres ya. Aju kieu ieu. Engkau kepeluk ya Rabb, ya Allah. Engkau ku belai ya Rabb, ya Allah. Engkau ku kecup ya Rabb, ya Allah. Tidak ada dua di hatiku cinta kecuali engkau ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah. Setelah engkau aku peluk tidak akan kulepas sampai kapanpun. Waduh. Selalu engkau ada di pelukanku ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Tidak tangan bukan jeung musuh. Hai. Sakumaha kabebene sih ya. Siang ada kos gitu kata maka bebene. Aku cinta padamu, ku belai rambutmu. Waduh, Masya Allah. Senang aku bersanding dengan satu hari tak bertemu, rindu rasanya. Waduh, eta mah kos gitu mah sama kabogo. Carekan ku Kangjeng Nabi Musa. Kangjeng Nabi Musa ana dicarekan ku Musa. Ulah sok sacurakan carekana. Eta teh hamba aing anu deket ka aing poho nyana. Ku poho-pohona nyana seakan-akan aing wujud di hareupeun nyana. Nu mantak boga perasaan aku aing tadi peluk ku nyana, aing tadi kecup ku nyana, aing tadi belai ku nyana. Eueuh deui pangomongan iwal ti bahasa model kitu. Lantaran nyana mah bodoh, make bahasana model kos kitu. Aing teh deukeut ka nyana, aing deukeut ka nyana, nyana deukeut ka aing, ulah sok dihaharuan. Eta Gusti bahasana. Iya tuh jelema bodoh mah kaja. Emang nu bodoh mah kos itu. Nu penting mah nyana ngaku ka aing, nyana ibadah ka aing. Ku kabodohan nyana geus rela ngorbankeun sagala-galana. Nu bodoh mah nu bodoh jampura bae ku aing. Tuh nu mantak urang untung jadi jelema bodoh. Anu pinter mah hudang ti peuting mandi wudu terus kemudian salat tahajud lamun encan husu lantaran pinter nyaho ka husu dicarekan ku Gusti Allah. Tapi nu bodoh mah asal hudang ngala wudu salih salat tahajud Allahu akbar tolil ahad Allahu akbar sadadat SD hudang-hudang jam 7 subuh teh subuh. Eta teh kan sakurang mah teh bagus eta. Emang kurang nama, tapi Allah ngalem. Beus ya ulah keur salat keur hudangna doang ge kiih aing geus ngalem ka sia. Nu mantak aki-aki mah hudang ti peuting kiih deuleu jam ceknya jam 2 angel kene amat beu. Ieu lamun lain kiih aing mah teu hudang kiih nyana bari ngomong di jero hatena deuh ieu kiih Gusti Allah tah aya Gusti Allahan kan. Ya abdi dibere bekser ku Gusti gara-gara bekser abdi teh hudang di peuting jahorenganan nu sok hudang di peuting mah para nabi, para rasul, para wali. Abdi ge hudang sanajan bari jeung kieu reup hees deui eta geus ganjaranna gede jasa. Ganjaranna gede jasa eta aki-aki ge teh kudu tahajud, aki-aki mah kitu bae. Menang 5 bulan, menang 5 bulan. Nya lagi boga perasaan oplo amat aing. Hudang hees rumaning salat. Ngan keur carita hudang doang gak juga boga pikiran kos gitu eta hebat. Jaga-jaga teh aing keur ngorang mah sehat. Tilok aing teh hayang kieu ti peuting. Barang geus kolot ku ari mah kedeung-kedeung kieu ya hudang ti peuting teh jam 1 hudang jam 2 hudang jam 3 hudang. Mikirannya najan nu sok hudang ti peuting mah rasul. Jadi sok hudang ti peuting mah nabi. Jangan sok hudang ti peuting mah para wali, para ulama salafus sholihin. Berarti aing ge meureunanan ku Allah dijadikeun wali. Aduh. Tolol tak aki tah. Karak hudang doang geus jadi wali.
tapakur kos gitu teh, tapakur kos gitu gede ganjaran. Geus bae, geus ulah salat. Geus aki-aki mah. Di cenah kieu akur amat ya kula ge tilok. Aing anu mantek aing ngomong gitu ge nyaho. Sia tilok salat. Ngan di blon-blon penmannya jeung sekolah tah. Teh. Ieu carekan Kangjeng Nabi Musa. Antap kan? Eta hamba aing kabisana sakitu antap. Geus deukeut ka aing. Oh, cak Kangjeng Nabi Musa warenganan dedeketan ka Allah mah sakumaha kadar dirina. Du penting mah nemah bae aing mah boga ilmu teh sakieu. Aing mah boga ilmu teh sakieu ku ilmu sakieu ku aing deuk dipake ka Allah asal nemah tadarruk DP ka Allah. Boga rasa ku bodoh aing daripada jelema pinter agul ku pinterna mendingan nu bodoh ngarasa bodoh. Jadi akhirat bakal hebatan nu bodoh ngarasa bodoh daripada nu pinter ngarasa pinter. Deh, pinter aya di aing segala rupa aya di aing. Beuh, deuk sanu ngalehkeun aing. Beuh dokter aya di aing. Insinyur aya di aing, dokter rendos aya di aing. Juga abi aing mah pinter jasa. Deuk nyaritakeun naon coba alam aing mah nya. Deuk nyaritakeun urusan astronomi aing mah urusan perbintangan nya nyaho. Aing mah deuk nyaritakeun urusan tumbuh-tumbuhan nya nyaho. Hei, dosen aing mah ngadosenan di universitas anu bersatu aing mah geus saluhureun sagala rupa. Beuh aing takabur ku ilmu dibandingkan jeung sanajan nya ibadah ka Allah dibandingkan jeung nu bodoh. Ya Allah ya Rabbi abdi mah jasa kikieuna dibere ku Gusti. Nemah abdi ku bodoh abdi tapi tetep abdi ku bodoh abdi hayang salamet. Mudah-mudahan we bodoh abdi moal kasalamatan Gusti. Jasa kieu bisana abdi mah. Abdi bodoh tapi abdi kos jelema pinter Gusti. Nu pinter mah ti penting tilok hudang abdi mah nu bodoh tapi hudang. Nu pinter mah ti penting telok maca sholawat abdi bodoh tapi abdi memaca sholawat tuh abdi bodoh tapi kos tu pinter itu pinter tapi kos tu bodoh Gusti ku bodoh abdi mah hayang disalametkeun we jaga di akhirat tetep abdi mah embung ka neraka Gusti kajeun diseret ku malaikat abdi mah embung deuk lumpat ka surga Gusti ya Gusti deuk jalan mana minta jalan abdi tuh pan ngaco. Atuh ngaco emang nu bodoh mah ngaco tuh. Atuh nu bodoh mah emang ngaco. Tetep abdi deuk lulumpatan diseret ku malaikat abdi embung Gusti kajian ku kumaha. Parangsana kumaha meureun. Eta bodoh pan ngomong lagi itu kan nu bodoh mah. Tetep abdi mah kajian ku kumaha ge embung. Misalnya abdi dibalangkeun ka neraka tetep abdi mah deuk hudang naik kajian ku kumaha ge abdi mah. Weh dibelembung kajian ku kumaha tetep abdi mah deuk neangan jalan ka surga. Kajian kukumaha ge jalan tol aya, jalan biasa aya, jalan batur mah teu nyaho, jalan cecopet ge abdi mah nyaho. Geus abdi mah neuk malipit los, pokona ka surga bae. Tang ngaranna jelema bodoh. Atuh pan kamun kadenge kudu pinter mah setolol amat. Emang di akhirat kos kumaha emang deuk kebelar aja. Tapi tetep bae ku kabodohan nyahana Allah ngalem heuh atuh geus. Daripada nu pinter nyaho jalan tapi teu ngalaksanakeun mending nu bodoh acak-acakan los. Oh gitu deh ditimbang Gusti ulah ditimbang abdi mah atuh jaka rasa amal abdi mah teu bara ragus teu karasa abdi mah begitu ditimbang kabeh salat babul pangeran geus teu kudu ditimbang abdi mah je salat abdi jore puasa abdi jore zakat abdi jore segala rupa ngan abdi mah muga neraka sakitu doang geus sakitu abdi mah kajian kumaha ge embung bae kokojotan abdi kajian kumaha ge sida kokojotan kumaha neuk kokojotan kajian kumaha ge tempat di sorga jang sia mah sisina bae Gusti di sisi cak jana mah meureun bapak kolotnya anak kunaon tah ngomong gitu bodoh makan ngomong kos gitu tah eta nu bodoh ngomong kitu Allah ngalem daripada lu pinter teu ngalaksanakeun mending nu bodoh ji atuh nu mantak nu bodoh mah ngeunaheun jasa. Jadi nu bodoh mah indah jasa. Di sorga teh jang tempat-tempat nu bodoh. Masya Allah mantep jasa di sorga mah nu barodo loba jasa bakalna. Yeay anu teu wau jeung pamarentah kan bodoh ngaranna. Eta bakalna ka sorga. Nu teu wau jeung judi eta kan bodoh ngaranna ka sorga. Nu teu wau jeung mabok eta kan bodoh ngaranna. Eta ka sorga nu geus kitu ngaranna. Anu teu ngridit janjana mah sieun beusi teu kabayar bodoh kan ngaranna.
ka surga teh kos kitu anu pinter ngeridit da jahanam teh mata mending bodoh teh mah kos kitu sia emang henteu nyokot duit di bank embung aing mah sieun aing mah bodoh aing mah ngarasa bodoh sehingga henteu salamet surga. Hei, saya mau usi motor ku ari mah teu kudu make DP, asal aya KTP bae. Embung yang besi ka henteu cocokan ka ditu dalah geus aing mah ngarasa bodoh henteu aing mah kajen naik sepeda bae lah kajen lah. Atawa leumpang bodoh surga. Hei, sia mendingan ka ditu tuh raramean. Ku ari kur aya di ditu embung aing mah dek salat duha bae lah aing mah ngaranna bodoh ieu lah. Sia salat duha kudu husu bae kajen aing mah teu husu gen penting mah tarang ngideung bae geus lah. Geus bae. Ke aing nuduhkeun ka malaikat. Malaikat ulah sok ditimbang-timbang deuleu tarang deuleu tah teu kadeuleu sakieu hideungna urut naon eta ulah nyebutkeun naon hideung malaikat ya Gusti ya tarang hideung kumaha balangkeun maksudna naon bodoh ieu mah keur carita nu bodoh tapi nyana ngalaksanakeun surga di emang mata dongengkan tadi nu ngadoa ka Gusti umat kangjeng Nabi Musa. Eta bodoh. Malah kangjeng Nabi Musa nu dicarekan ku Gusti antepkeun. Salah Gusti eta ngomongna. Bodoh jianan. Bodoh mah tuh kabeh salah ngomong antep. Oh. Saomong-omongna jelema sesuai jeung kapasitasna aing nyaho ja pamere aing bah. Nu penting mah DP na jeung nemahna ka aing eta nu ku aing dideuleu. Jadi nu bodoh teh daek salat, tak ku salat da bae nu bodoh mah geus bahara. Adapun ge di ka neraka keun sakedeung lah. Tah aing mah cenah kos kitu da doang sebel. Atuh geus geraheun ka surga. Aju ka neraka. Nah, iya kan mantap, bodoh tapi make hebat. Ngadoa aku ngomong emang ngadoa make bahasa na. Masa urang ngadoa mah jamenta. Ulah sok aju ngariung bau datang ke urang naek. Kieu angel mah turun deui. Sugan teh mah deuk robana atina pidunya hasan geus naek, urang turun deui. Datang ka ti tadina amin kencang, datang ka lalaunan, datang ka Malik ngadoakeun teh ku baredeg teh kiai. Malik dilanat cadak. Atuh ngadoa mah kada salamat. Ulah loba cara kanjeng Nabi sih. Geus make urang lamun ditangariung ye. Tangariung. Eueuh kiai ustad. Urang mah. Aja cenah teu bisa hadiah make urang. Fatihah ka hiji. Jangan ranca ayo kadegan. Kadegan. Jang Umar. Nah, Fatihah ka hiji Umar. Al-Fatihah. Fatihah kedua Bakar Al-Fatihah. Beres emang masa gitu-gitu kene teu ngan diarabkeun doang. Fatihah katilu dadap jeung waru Fatihah. Beres golin amin. Allahumma sholli ala sayyidina amin ya Allah ya Rabbi. Ieu tadi anu disebutan teh men tadi disalametkeun di kuburna, dilegakeun di kuburna disangkeun jeung hari rup men tadi bere salabar, men tadi bere jamuga, men tadi bere mararaju, men tadi saralamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadillah rabbil alamin. Ye, cak nu milu maning ieu. Daripada itu ngenyeng-ngenyeng mau ngangkat deui turun deui ngangkat deui turun. Ieu geus kiai itulah diondang kurang lah. Geus engke mah ngariung ieu bae ieu. Bener. Pas ngariung deui mang diondang ngariung kita mimpin. Aing mah teu bisa cara nu kamari. Tuh, urang ku ngaji kan ngeunaheun. Neuk jarah bae menta anteur, jarah anteur teu bisa babacan. Ya Allah, ya Rabbi. Euy. Jarang tuh bisa ilah hadorot-hadorot kudu hadorotan mah sia cicing di dinya. Hai ahli kubur aing datang ya guys ya Fatihah beres eta ngan ulah gandeng-gandeng pasti aya nu ngadenge waduh wali tanaon nya eta sarua gitu-gitu kene ai kudu dibejakeun mah gitu-gitu kene itu teh beda ngan eta mah diarabkeun doang gila hadorati ila arwahi jami' ahlil kubur minal muslimin wal muslimin eta mah diarabkeun make bahasa urang teh abah
ulah datang ya. Atau sarua aja Kanjeng Nabi kan jinakum zairin antum lana salafun wa nahnu alaikum tabun wa inna insyaallah ta'ala bikum lahikun sallallahu eta mah bahasa Arab. Jinakum zairin abdi datang zarah ya sarua bae bah kula datang zarah ya ka abah ya. Hayang naon sia. Tungtungna jadi dukun gitu. Tapi bener nih malah ganjang nu bodoh teu kudu hese-hese. Teu kudu hese-hese gitulah. Kau mau datang ke bangsa ulama ke wali be di jauh kene wali geus kieu bae Pak. Wah Junet tuh. Kanyawan gua aing tuh datang. Geus. Kulantaran boga keyakinan si bodoh teh ieu wali mah teu maot geus datang ge. Dadah wali. Dadah wali. Nyana boga keyakinan mun wali mah neuleukeun. Dadah. Cak babaturan sia kieu dadah aing mah. Dadah ka wali. Mun geus ka deuleu aing mah pokona geus kieu bae. Pokoknya siapa mau ngulah nurutan aing mah geus kailmuan ku aing nang ngaji di Cilongok aing mah ya. Datang kayaknya. Tuan Syekh Syarif Hidayatullah abdi datang ka dieu ziarah ya. Abdi ngirim Fatihah, Al-Fatihah. Beres. Ulah hese-hese. Masyaallah. Geus ulah hese-hese datang ka urang neangan muzawir hana. Muzawir yang dibayar mah teu ikhlas teu nyambung sarua bae ngeus cak muzawir dasar sia mah pelit ieu tung sama ribut urang jeung muzawir. Nah ieu sakali deui ulah nu boleh tah contoh tadi nu bodoh keur ngadoa ka Gusti Allah ku Kanjeng Nabi Musa disalahkeun Kanjeng Nabi Musa na nu carekan ku Gusti bodoh ngannyana hayang ka aing sakitu bisana aing pangeran leuwih nyaho ku kabodohan anak geus jambur ku aing cek Kanjeng Nabi Musa pan abdi titah ngalempeng-lempeng lain waktu kos kitu dakwah ngaji lempengkeun engke nyana menyerap hari hajunanya keur kieu haju disalahkeun mah nganyana ge atuh engke moal daek ngadoa deui cek ku pangeran. Ye, ulang engke mun keur ngaji bejaan dakwah ari keur praktek antepkeun heurana. Oh kitu atuh. Dibere metode Kanjeng Nabi Musa. Masyaallah. Beres isiksaan tuma anu ambalaya kita datang ke Kanjeng Nabi Musa dengan bahasa inna natubu kami dektara robat fadaulana robak doakeun ku anjeun ka pangeran pangdoakeun geura supaya pangeran yaksipuana hadzal bala juk kami bakal tobat ka Gusti Allah. Pada Musa Kanjeng Nabi Musa Gusti Maha Uningan kaum-kaum teh nyuhunkeun ka abdi supaya siksa dilejapkeun anu nyana janji ditobat babalik ka Gusti pangleungitkeun ieu tuma bareng Kanjeng Nabi Musa ngadoa sabada 7 peting eta disiksana mina sabti ila sabti tipa sabtu kapa sabtu atu panakasuadu ila akhbati amalihim be barang Kanjeng Nabi ngadoa lalaunan Allah nurunkeun hujan dibarengan ku angin hujan angin nu di luhur kenteng di luhur tangkal kayu kabawa ku angin anu di imah terus dibawaan ku angin setik eueurat panakasu cara ricingnya dengan tentrem eueuh tuma ditungguan ku Kanjeng Nabi Musa sakumaha perjanjianna rek tobat ka Gusti Allah sapoe 2 poe saminggu 2 minggu sabulan 2 bulan tapi ternyata
waduh ila akhbasi amalihim balik deui kana pagawean nu pangjahat-jahat dan deui pangjore-jorena tetap nyana nyembah apiraon lah tidaikeun iman masya Allah bahkan ngomong nawa qalu al yauma qad takina nausahirun poe kami geus yakinkeun bahwa Musa teh jago jasa sihirna insyaallah karim atajala romal dawab sehingga Kangjeng Nabi Musa mah bisa nyulap eta kerikil-kerikil batu-batu laletik di horenganan bisa dijadikan tumaku Kangjeng Nabi Musa mah pohara jasa lain lalagaan orang Musa mah batu-batu laletik batu-batu anu aya di jalan teh kunyana disulap disihir sehingga bisa jadi tuma batu-batu nu galedege meureun kunyana lamun deuk dijadikeun onta dijadikeun kuda dijadikeun segala rupa bisa ya hebat amat Musa tetap nganggap sihir ka Kangjeng Nabi Musa walam yu'minu teu iman ya Allah hese jasa deuk iman hese di zaman Kangjeng Nabi ningali langsung kana mukjizat Kangjeng Nabi Abu Jahal Abu Sufyan apakah iman ka Kangjeng Nabi henteu kuari teh lain lalagaan mukjizat Kangjeng Nabi teh geus dipraga-pragakeun berbagai cerita-cerita geus pugu dawa-dawa para ulama mah apakah ilmuwan-ilmuwan iman henteu nu teu dibere hidayah mah tetapi keunikan mere hidayah Gusti Allah di Amerika inan teu kurang sapoe-sapoena tina 1000 jelema nu asup Islam di Belanda teu kurang sapoe-sapoena ti ratusan jelema nu asup Islam saat ieu lain lalagaan teu kabendung nu unikna Presiden Amerika Obama keur ngayakeun musyawarahnya jeung Uni Soviet untuk menggempur Islam Syria lain lalagaan kan nyana teh kuari keur nyieun kesepakatan dengan cara masing-masing supaya digempur walaupun secara zahir berlawanan Iran berlawanan Amerika berlawanan Soviet berlawanan tapi pada dasarnya kan nu jelas mah negara Islam digempur lamun kitu mah nyana berlawanan kemudian teu digempur karak cor berarti tapi pan ieu mah Soviet ngagempur Amerika ngagempur Iran ngantep Turki lapanganana di luhur ngantep berarti kan keur digempur dipersilahkeun sarua jeung kos kitu saat Amerika Soviet ngagempur negara Islam justru di negara Amerika ribuan manusia bisa kewalahan ayeuna bahkan sababaraha jenderal anu asup Islam jenderal di Amerika asup Islam aya anu disel aya anu dibunuh urang mah kan teu nyaho kuari geus aya sabaraha jenderal anu disel diasupkeun ke penjara kemudian disetrum paeh nyana paehna Allah muringkak bulu urang mun ngadege kitu muringkak bulu lain lalagaan ieu dirahasiakeun cenah kiai nyaona ti mana ti internet aing bisa ke henteu muka internet alah jodoh ngomong kiai mah nonton TV deuleu ku sia di imah aing aya TV jang sia kecuali sia mere ka aing emang lamun dibere ditari mah jual ku aing ku aing mah lamun aya HP sasada tadi imah sasada ulah ka pamajikan angkat imbung orang nyana kita bisa sugan gula mau pemajikan gula bisa angkat marah-marah gula angkat gitu bisa cek nyana teh bisa sarua tuh gula gitu bisa dan tangga kuari tuh bisa tangga HP teh nyetelkeunana mana nu kudu dipencet bisa lah cenah kiai atuh belajar bae itu mah urusan aing belajar di dieu mah sia kunaon ngaguruan aing
atuh aing ge lamun hayang bisa masa pira kos kitu atuh bisa aing sia mah ngan aing mah teh hayang aing mah moal kebal deui lah bakal ka kuburan mesti ditanya ge di akhirat mesti ditanya eta HP digunakeun mana nah mending teu bisa geus geus aing mah sakikieuna bae tengah rasa pinter tengah rasa bodoh tuh bisa main HP tuh kajen los yang rasa pinter leg ku si HP los aing mah teh aya pamajikan kula teu bisa main HP kula teu bisa geus aing mah sakupu berarti geus pada teu bisa mendak lamun aya HP sasada tah bingung isa kumaha nya adalankeun kumaha budak mending dibantingkeun bae kitu ya HP aji pengen mah HP na 5 nurug cupu kolot-kolot goblok ajang raon apa yang raon ya nama dibagi lain baca tasbih ku teh budak mending dikagrogol kan maksudnya sabara jenderal nu asup Islam anu disetrum lain lalagaan maksudnya supaya kembali ke agama Kristen Katolik nomor 1 Katolik tetapnya Allah beki setrum Allah hembusan napas terakhir Allah Masya Allah lain jelema leutik jenderal di Amerika lamun kamari di Belanda geus puguh Raja Charles asup Islam Lady Diana asup Islam marahal nu mantap kuari tinju di dunia kuari kurang pati diorbitkeun ge kunaon ketika petinju naik mendunia Muhammad Ali asup Islam Mark Tyson asup Islam bingung di Amerika asal mendunia asup Islam geus segala pareuma tah tinju asup Islam kabeh atuh deuk rumah mantap kuari tek dunia pertinjuan heulanan sakedeung ulah pati dihebatkeun ku ari pemain bola nu masuk Islam pemain bola di Amerika di Jepang asup Islam Masya Allah karim mantap bingung gua di Amerika di sisi lain gagempur Syria di sisi lain Yaman digempur di sisi lain Arab digempur nah setelah Arab Saudi kayak bakal Cikupa Pasar Kemis aman Cikupa geus dikieukieun sebab aya citra di ditu di Pasar Kemis kan di Pasar Kemis citra puri mah bodoh pada ti maca tasbih di puri mah sore maca tasbih di puri mah jeung polisi-polisina di dieu ngahiji dek kumaha Masya Allah kan hidayah mahal lain lalagaan mahal hidayah lain lalagaan di Amerika ribuan imah dijadikan masjid imah dijadikan musola gereja yang geus dijadikan masjid hidup pohara jasa kuari Yahudi model Yahudi asup Islam disiksa ieu Yahudi teh disiksa kan kuari teu meunang teu dipublikeun teh mah aya hiji dua cabut Masya Allah kan rahasia Allah innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha Hai Muhammad anjeun mah moal bisa mere hidayah ka jeung kumaha ge innaka la tahdi man ahbabta ka jelema nu pake kacinta ku anjeun Muhammad dakwah bae ngajak bae hidayah mutlak nu aing cak Allah hayu dakwah bae sia nu mantak lamun kiai sok ngomong ge lah cenah teh daek narurut ka aing salah ta kiai dakwah mah dakwah bae cara kipudoli penting mah dakwah balik mau berkat beres adapun nurut jeung teu nurut teh lain urusan aing cek kipudoli hebat eta kos kitu mah nya nama teh aya satu ketika jelema poho teu mere amplop poho nya nah geus sakilo balik deui Assalamualaikum naon ge aduh sorban tinggalin di masjid aya eueuh di teangan adena ka dieu cenah kieu emang kunaon gula poho emang eta nu dimaksud aduh Gusti pajar kaki pudoli pugu kasia Masya Allah segala sorban tinggalin kos kangjeng Nabi Idris bae nah beres sangkaan sihir
kemudian tedaek ariman pada Musa alaihissalam alaihim ba'da ma aqamu syahra sabulan aman damai eueuh siksa tentrem ngeunaheun ditungguan ku Kangjeng Nabi Musa supaya sesuai jeung perjanjianna ternyata beki buang ka warah walam yu'minu teu iman. Kangjeng Nabi Musa unjukan ka Gusti Allah, Gusti sakumaha Gusti uninga abdi dakwah tapi ternyata disihir-sihir ku kaum Firaun nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti. Tunggu Musa, siksa berikutnya bakal datang. Nyangakeun Gusti. Mulai 3 bulan eta bangkok sing laluncat bangkok laletik bangkong diarulin dipake ulin ku budak bangkong dihareupeun imah teu kebal sajam 2 jam ngalobaan cek budak-budak weh jadi loba bangkongnya jadi lobanya terus dibaris-bariskeun menang 5 jam genep jam woi gila loba teuing bangkong loba teuing terus datang ka sapoe ngalobaan ti mimiti bangkong nu sagede cinggir anakna datang ka nu sagede jempol datang ka nu sagede peureup datang ka nu sagede terbang bangkong aya kabeh gede bangkong teh ya aya nu panggedena di jengkalan 2 jengkal. Masya Allah. Alujat bangkong. Blok. Masya Allah. Bangsa nu kolot huisan mah blok paeh dirinya keneh. Bangkong alujat. Nembragan imah bangkong. Ya Allah, tinu leutik datang ka nu sedang datang ka nu gede bangkong. Ieu lain lalagan siksa. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع bangkong ieu bangkong teh mimiti sapoe ambalaya di jalan di pelataran masih kena terkuasai di imah-imah mah poean kadua geus mulai naranae ka jero imah terus dihandapeun di kolong-kolong geus loba bangkong poean katilu sing tarangkeup bangkong teh geus eueuh tempat anu kosong bangkong kabeh pamtalaat beuh bangkong lain lalagan pilu pohara pamtalaat pina buyutuhum imah pinuh ku bangkong ka mana bae loba bangkong bahkan watimatuhum kadaharan bangkong malulu ada tum hiji wadah bangkongan aya panci didinya dek dicongkot jerona pinuku bangkong gerengseng pinuku bangkong nek nyokot cai ku ari mah kana gerengseng atawa kana naon gitu ngaranna itu kendi pinuku bangkong di kendi gentong gede nyokot pakai gayung lu keluar lain cai bangkong bangkong geus loba nyasa Masya Allah kolong-kolong tempat sare bangkong malu diluhurin tempat sare bangkong malulu hees urang hees di mana bangkong malulu wari marentul diluhurin ranjang bangkong naranaek aju sasada deui teh cicing mah kangkengkong tang-ting-tung bangkong Masya Allah baheula maca kolot baheula sia-saha nu bisa ngalagu rame koreng bangkong mah bisa ngalagu rame mana bisa ngalagu rame dengekeun ku sia cenah bangkong mah bisa ngalagu rame horeng bisa ngalagu rame raramean tang ting tung sugan urang ngalagu rame di empang horeng lain tang ting tung watu rame bangkong da tadi mah di sawah doang di kali doang gua mah di imah-imah di kamar-kamar ge bangkong kok tang ting tung datang ka jelema nyocokan ceuli coba cenah ieu urang kumaha bahkan wa kana rajulu yajsu fi dhafadi ila rukbati
aja lemah datang ka diuk di luhureun bangkong eueuh tempat anu bangkongan hajunya na diuk di luhureun bangkong atuh ngedeng di luhureun bangkong geus lain diuk lain ngedeng kumaha bae cicing di luhureun bangkong datang ka ila rukbatihi datang ka pundak bangkong sapundak sakieu ya Allah ya Allah ya Allah anu unikna deui nu unik wah ayatakallama ayasibut tof difda ngomong nyana lamun ngomong nu keluar bangkong lamun ngobrol asalnya ngomong bangkong keluar situ ngomong keluar bangkong situ ngomong keluar bangkong jadi ieu mah bangkong diproduksi di awak sorangan produksi bangkong ala luar bangkong geus embung ngaromong embung ngomong asal ngomong bangkong keluar asal ngomong bangkong keluar ya Allah ya Rabbi Masya Allah wabeh pinuh ku bangkong aya jelema nu nyeget lampu lantaran peuting lampu didatangan ku bangkong diriung ku bangkong datang ka pareung poek kemana bae langsung bangkong hatta la yastati'a ayan soiba ila syakil akhar wa yabtahafahu ila ukatin teu bisa kumaha geus ka mana bae bangkong ka kenca bangkong ka katu bangkong ka hareup bangkong ka tukang bangkong sehingga nu kaluar ti sunggut ke bangkong neuk kadahar naon bae ge hese lantaran bangkong atuh Imalain lalagan becek Raja Firaun coba tuh sia datang deui ka antu ka Musa teu isin-isin ya teu isin-isin asal kos kitu Musa deui asal Musa deui Kangjeng Nabi Musa keur cicing bejol dararatang deui ka Kangjeng Nabi Musa model ieu bangkong ayana di Mesir doang di Mesir ke belahan kami doang gening ka dieu mah eueuh ieu bangkong teh teu daekeun ku ayeuna saeutik ka tukang ku ayeuna sakitu kami teh hendak tobat ka Gusti Allah nyaan bener kanya bener kami mah lain lalagaan deuk tobat ka Gusti Allah nu penting bangkong dilenyapkeun sabada 7 poe siksa bangkong Kangjeng Nabi Musa ngadoa ka Gusti Allah harita kene bangkong mulai reda lalaunan ararindit bangkong set bangkong napas lega summa nakasul ahda walam yu'minu wa'adu likufrihim wa amalihim al-khabithah saminggu ditungguan ku Kangjeng Nabi Musa sugan nyaan tobatna 2 minggu encan aya keneh bae ditanya ku Kangjeng Nabi Musa weh kaum kumaha sakumaha janji ieu cenah lamun ieu bangkong eueuh mah kapandek iman lah nu penting mah maneh ulah nyihir dewe Musa ulah sok datangkeun sihir macem-macem kami riweuh walam yu'minu teu iman wa'adu likuprihim kembali karena kakupuranana jeung pagawean wara buang kawarah badama aqamu syahron fi afiatin sabulan dibere tentrem hirup nyeunaheun Kangjeng Nabi Musa unjukan deui ka Gusti Allah nyanggakeun sadaya-daya Gusti abdi dakwah geus pohara jasa ngajak ka Gusti nauhidkeun ka Gusti tapi kau makin bangkawar perjanjian tinggal perjanjian nyangakeun Gusti ka Gusti mangga tunggu Musa masih keneh datang siksa sok sabulan tentrem waddafadi awad damayatim mufassalat wari didatangan disiksa nu terakhir ku Gusti Allah keur meujeunna tenang nyana barang deuk nginum eta cai jadi getih
hangru kok jadi getih terjadi ngin. Terus jana ka sumur coba ngalah cai di sumur ditimba cai jadi getih bebeja ka tetangga lantaran dahaga yang nginum tetangga ge orenganan keribut di matanggana lantaran cai jara digetih kabeh nu aya di teko jadi getih nu aya di gelas jadi getih nu aya di sumur jadi getih wabah jadi getih. Ya Allah, cak Raja Fir'aun coba ka Bangawan Nil. Penil mah ieu mah Bangawan gede. Coba. Ai Bangawan Nil naman teh jadi getih. Nyarokot cai barang datang ka imah jadi getih. Nyokot deui ka Bangawan Nil. Datang ka imah jadi getih deui. Oh nu aman kabeh. Warima teu kudu dicokot daratang bae ku warima ka Bangawan Nil nyokot nginum di dinya. Nu unikna dicokot, disiuk, siblak, lamun dek diinum jadi getih. Woi budak, ku warima nginumna ulah make naon panyu, ulah make gelas, langsung nyedot. Pan Bangawana teh jadi getih barang disedot asal datang ka dia jadi getih. Gideu kabeh. Anehnya caknya ijarah digetih Bangawana mah teh jadi getih mun disiuk jadi getih dikagelaskeun jadi getih lamun dek diinum jadi getih lamun nginum di dinya nu disugut teh jadi getih. Masya Allah nyahangru. Coba cenah ka kaum Bani Israil coba nyana mah sugan boga cai kadari itu cai aman di ditu. Masya Allah harerang aya uyun Musa di dinya mararandi kaum Bani Israil mangarari nu masaknya sejeung sajabana atuh kaum Firaun datang ka dinya minta cai dibere cai dipikul jang ka istana raja beuh dibawa make onta make himar di jalanna mah make masih rapi kene bunganya asal datang ka istana jadi getih bae mah kabeh. Masya Allah siksa mun teh jadi getih. Ya Allah ya Rabb. Fasalat miyahuhum kulluha daman wabeh cai jari digetih kabeh. Wabayas kuna min bi'rin wala nahrin illa wajaduhu daman. Uiji sumur terjadi getih, uiji Bangawan terjadi getih, wabeh jara digetih. Pasyakau ila Fir'aun, wabeh daratang ka Raja Fir'aun. Kumaha ieu kumaha. Laisa lana syarabu wajang nginum-nginum macan. Pidato Raja Fir'aun sihrukum saharakum Musa geus nyihir deui Musa anak angkat aing min aina siruna mana tukang sihir urang tandingkeun deui jeung Musa urang adu jajaten deui hayo cakal moal menang urang gaweannya nama boga orai gede boro-boro dek ngadu didungkukeun doang ge orai didungkukeun nyana oraina ki naon kitu peureum haji orai beuntak urang geus paeh ti heula orai didungkukeun ku nyana nu luhurna 12 meter haju peureum oraina haju orai urang neuleuh di hareup orai beuntak urang deuk kumaha wah kuat kudu kumaha teh urang kudu kumaha cak Raja Fir'aun sakali deui coba mohon ka Musa supaya ngadoa unjukkan junggera ud'u lana rabbaka yakshifu anna hadzal coba bejakeun kami deuk arariman kitu sakumaha tadi arunjukan ka Kangjeng Nabi Musa menta dieuweuhkeun menta disirnekeun ieu siksa dengan janji dek iman ka Gusti Allah 7 peting pinu ku getih. Masya Allah apa hambalaya getih kabeh aur-auran di jalan getih kabeh getih. Masya Allah Kanjeng Nabi Musa sesuai izin pamenta kaum
ngadua ka Gusti Allah menta dieuweuhkeun ieu getih langsung menang 7 peting rek getih teu aya aman ieulah Allah nurunkeun siksa ka kaum Firaun ti mimiti ku Gusti Allah dibere paila kemudian diturunan deui ku Gusti Allah teh kitu banjir tetep teu iman diturunan deui sima tetep teu iman diturunan deui kutu tetep teu iman diturunan deui bangkong tetep teu iman terakhir diturunan deui ku Gusti Allah siksa getih tetep bae teu iman nah ieu teh sabenerna mah sebagai ayat mufassalat tanda-tanda nu jelas bahwa ieu sebagai mukjizat Kangjeng Nabi Musa jang ngajab kaum Firaun nauhidkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala tapi tetep fastakbaru wa kanu qauman mujrimin maka balang kawarah tala kabur sararombong teu daek iman ka Gusti Allah teu daek percaya kana karasulan Kangjeng Nabi Musa alaihissalam wa kanu qauman mujrimin ayalah kaum Firaun kaum anu daruraka buang kawarah lamun baheula seperti kitu terus turun temurun datang ka kuari di Jakarta mah ieu masjid ieu imah Kristen ieu masjid ieu imah Buddha ieu masjid ieu mah Konghucu Hindu tidak iman teu terbuka mata hatena teu kieu ieu si masjid jang paranti naon jang ibadah sanu di ibadahanna Gusti Allah ai Allah teh saha Allah teh allazi khalaqas samawati wal ard padahal manyana lamun nanya mah mantak naon dasar teh diberi hidayah tetep bae percaya pangeran teh Isa Tritunggal Tritunggal lamun pangeran Isa ai memeh Isa saha pangeran anu geus leuwih ti heula langit jeung bumi puguh Isa na ge dilahirkeun ku Maryam tapi kunaon di pangeran-pangeran pabeulit urang mah lamun nyaritakeun kos kitu masih ti pangeran ngajuru sahabidana eta nu ngabidadan pangeran barang ngalahirkeun anakna kok jadi pangeran anak Tuhan jadi Tuhan haram ai memeh Maryam jeung memeh Isa pangeran saha anu nyieun langit bumi teh saha anyar teh mah pangeran mun di kitu-kitu tetep bae nyana bisa ngahelah jalain Musa na jalain Isa na pangeran mah nu nyanding ka Isa eta deui pangeran Sundang Sanding atuh cenah eta mah jadewa pangeran nama eta mah ngan diwujudkeun sote kos kitu deuh mah nya aya pangeran nyanding be budak pangeran nyanding sakumaha jurig newo-newo itu karti ku urang mah sebab naon urang mah dibere hidayah ku Gusti Allah percaya inna dina indallahil Islam lamun kuari urang tetap perang asal perang nasabilillah emang urang kudu mundur jam moal mundur di urang maka jen kukumaha ge paeh sorga tinggal dua bae pilih perjuangkeun agama paeh sorga tinggal sakitu doang mal ditinggalkeun ku urang perang asal bener-bener sabilillah moal Yaman emang ditinggalkeun moal wajen ting rarangsa dan moal ditinggalkan sebab naon surga kuari geus seseleh kuari nu mantak seseleh kapan perang mah make biaya lamun sabulan deui teh dicabut tentara-tentara biaya terus bae bakalna miskin deui bae Amerika ikan make biaya perang mah Arab bae ge Arab perang notor ka Yaman kuari geus defisit Arab sakitu negara kaya dan make biaya nah urang kuari di Indonesia lamun perang di Amerika moal ditinggalkeun moal atuh mau di Indonesia pamajikan bae ge pamajikan ulah geus jadi pamajikan kerja di bebenena keneh nyawa taruhan pohara jasa mending mun geulis menyon tetep nyawa taruhannya weh jangan colek kekasihku
barang di dalam ya Allah nya hidungnya leteng tetep baik selama aku hidup engkau aku lindungi. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Pohara orang Indonesia boro-boro ke agama iya awewe bagi kur ngomong ke agama ya orang kan mantak diuk di dia kan iya non ngarana keur ngaluhurkeun agama ya lamun ku ari orang paeh ya dibom ya surga ya ulah cenah kiai. Masya Allah, Masya Allah. Satu hari kita bertemu rasa rindu hatiku. Ya Allah, jika aku bersanding denganmu syahdu rasanya. Masya Allah, karib. Siapapun yang akan menghancurkanmu sebelum engkau tercolek, lebih baik aku yang duluan mati. Pohara jasa. Itu kan lain lalagan. Lautan akan ku seberangi, daratan akan ku naungi, pokoknya mah demimu. Barang di dalam kurangnya hidungnya pendek menyon deh tapi kan pohara jasa itu kan urang kakos gitu bagai pohara atau ngomong ke agama Allah jadi nuan tak mah tinggal sakedang bela negara tekur diomong-omong negara kurang geus dibelaan nu membela negara berarti anu nancepkeun kejujuran jeung keadilan eta ngabela negara. Ulah ngomong doang ngebela negara maling di nyana teh jujur di nyana bela negara di mana deh urang mah teh kudu ngomong ya bela negara jangan bela negara urang mah hayang rapi coba jenkeun surat ieu hayang rapi nyana nu teu beres coba ieu beres ku hayang rapi nyana nu teu beres bela negara kumaha sih nah ieulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Namun tadi doakan jeung Nabi Musa jadikan siksa jang